sakabeh kuasa Allah. Teu aya nu sulit, teu aya nu susah, gampang pisan kebukana kersa Allah. Tapi bagi tidak tahu dirina, nya gelap gulita saha nu rek mukakeunana dirina gen can nyaho. Tak kitu. Makana ayeuna dibere sangsara teh wajar, da karena encan nyaho dirina berarti masih jauh jeung ta eta sok diajar mengenal diri tak arti. Mungkin sekarang Kang Pudin mau nanya tentang arti jimat ya. Jimat apa Kang Pudin tadi yang ditanyakan kepada Aki? Jadi kieu ki punten nya geudeun naros. Kan sok ngadangu kitunya ti wayang-wayang golek lah kitunya. Nah, sok anu temana teh geuningan. Anu sok dicaritakeun teh anu sejenis jimat anu dipegang ku ieu teh teh ku Semar. Nya, kan eta. Ku Semar eta. Eta kan namina kan layang jamu sekali musada kan? Nya, sekalimun sabda. Nah, eta teh naon gitu ki artina silsilahna tah maksudna teh jeker naon gitu maksudna teh gitu. Nya jimat layang jamu sekalimun sada eta menggambarkan diri urang. Asal usul urang. Nah, karena eta mah bahasana bahasa perwayangan. Kan gitu meureun. Jimat layang jamu sekalimun sabda teh lamun simpel nama cek Aki mah jimat teh wajib dihemat-hemat, layang teh gede kahayang, jamu sekalimun sada urang kudu wajib sadada. Karena nu nyaho asal usulna urang. Jimat layang jamu sekalimun sada teh senjata ampuh di alam dunya anu bisa ngucapkeun amun digunakeun teh mah ngucapkeun hasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah anu bisa nyieun jelema. Gitu. Makanya jimat wajib dihemat-hemat, layang gedekeun kahayang, jamu sekalimun sada urang kudu wajib sadada, tapi harus ngucapkeun hasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah sah. Karena senjata paling ampuh dalam dunia yaitu disebut jimat layang jamu sekalima sabda. Eta asal usul urang. Gitu. Supaya arti kayak misalnya majate tinu bebentukan geuningan kan gitu kan. Padahal mah lain meureunnya. Lain. Arti sepertos tadi kujang. Bentuknya mah emang aya nya. Bentukna aya. Tapi kan lain eta nu dituju ku lain teh gitu artina eta. Tak kadinya. Kalimu sabda. Jadi lamun bahasa urang mah kalimah syahadat. Jadi kakujang-kujang keneh kadinya di perwayangan jimat layang jamu sekalimun sabda mun bahasa urang ayeuna di para urang jimat layang jamu kalimah syahadat. Nah, kudu kalimah syahadat ndak orang Islam menuju bulan di syahadatan. Nya. Ya. Kan gitu meureun. Nuju bulan teh nah keluar oge syahadatan teh. Syahadat. Disunatan syahadatan teu. Syahadat. Kawin syahadatan teu. Syahadat. Sabaraha eta? 5. Opat. 5 na maot di syahadatan teu. Syahadat. Ta eta artina jimat layang jamu kalimah syahadat. Ta eta mah bahasa urangna, bahasa ulama. Berarti lain kereta kencana tanya Ki. Nya lain kereta kencana mah naon. Eta mah delman. Oh, Sama hanya simbol sebenarnya, hanya simbol jimat itu kan itu seperti itu mungkin bentuk golek mah nyaritakeun teh maksudnya dipaributkeun. Iya jimat itu dipaributkeun kan gitu. Ya ayeuna ge sarua mun ayeuna teh kudu dipaributkeun sok saha nu meunang, ha? Digambarkeun ayeuna teh ku urang diributkeun teh eta. Lamun teh nyaho eta berarti teh nyaho asal usul urang. Orang-orang Islam naho karena di dieu mah di Indonesia umumna bahwa Islam itu melalui budaya karena budaya itu adalah alat agama. Karena bermacam-macam suku, jadi budaya sama para wali itu. Makanya bahasanya berbeda-beda, padahal mah tujuanna mah sarua. Budaya itu identik dengan agama padahalnya. Motor agama itu motor budaya. Agama, jadi alat agama sebenarnya. Jadi para wali melalui wayang, mulai sesugu, kan gitu kan. Nah tetapi pada intinya kudu kumaha carana asup ke Islam, kudu kumaha carana tadi supaya
nyaho ka Allah nu mana Allah teh kan kadinya meureun. Sebagai batu loncatan ya, budaya pun bisa kan gitu. Nya Dijadikan batu loncatan untuk menyebar syariat Islam ya. tah gitu